do my thing, nigga. Fuck it, what you say, nigga. I'ma do my thing like I'm eating every day. Yeah, I get from nothing. Yeah, so what you from? I make my own lane, nigga. I'm just living my life. I'ma do my thing. Dari bukan apa-apa, datang dari bukan siapa-siapa. Dari benjit mana dan yang bisa? Lo semua yang ribetin gua, lo semua yang ngomongin gua, lo semua yang kenalin gua, ya gua dikenal bukan salah gua.上来一天的班，已经下班了，4点多钟下班，已经在那里崩溃了半天了。 Warta kota dari channel.co.uk, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo bertugas menuntut China terus terang setelah adanya laporan bahwa virus corona diduga dari laboratorium. Amerika Serikat menduga setelah wabah sehingga jumlah kasus corona di tanah air menjadi 3.842 pasien. Sementara total pasien positif corona yang meninggal dunia menjadi 327 orang dan pasien sembuh 286 orang. Lonjakan pasien positif ini menjadi gambaran penyebaran virus corona di tengah masyarakat. Bener ya corona ganasna. Bulan puasa kieu jauh-jauh ke Gusti kali ya aing mah. Bayung yang jadi hayang ngawadang. Aduh, menjelang ngawadang iya euy. Moal bener aya. Udah liarkeun. Keun. Udah liarkeun. Keun. Coet. Bang, coet bare bang. Coet aja. Sakit, aku sakit. Kalau ku mengalah. Bapak tukang coet tuh. Mana? Ade, Eureun jangan. Mang jalan coet. Mohon Pak, bade. Sabaraha hijina mang? Anu ieu 20.000, nu ieu 20.000. Bade mana Pak? Henteu ingan nanya hungkul. Nuhun Mang. Sakit, aku sakit. Kalau ku Pak Haji bade ka Huma. Heueuh, rek ka huma Bari ngabuburit. Eta geuning mau bungkusan Pak Haji. Kan bulan puasa. Ieu cai, obat sempret. Teh. Oh, yang bangga tuh Pak Haji, bade nyempret bade macul mah. Ayo, jalan. Untung aing pinter. Aduh, aing kemana deui ieu? Tempat tongkrongan sepi. Di mah komo deui bete. Ke pasaran narutupan ke lockdown kieu. Mangka jauh kene ka magrib. Bisa-bisa lockdown aing ieu.
sepi. Naon gitu ha? Kerenengan mangsanya. Yih, ya dapon. Aing ke ngabuburit PA. Mah ngabuburit. Kos nu puasa wae. Woi, dulur. Ulah jangan dieu. Mang Reman kerenangan mangsa. Dah si PA. Libur bulan puasa mah ulah sakujon wae. Pak Haji. Pak Haji. Coet nambah deh Pak Haji. Hah? Coet. Coet. Nah iya tah coet. Mana nu halus eta coet? Tah nu halus mah gede deui. Tuas teh coet. Tuas. Coba jajal aing hanya. Jajal kumaha Pak Haji? Dagorkeun ka hulu sia. Gede. Pak Haji. Aku sakit Aing keur mah curi tawaran coet. Wajan sia. Nah, si Haji ya. Bangun tetep puasa si Haji. Bereyan ku aing ah. Pun sapun kalur kasang rumun kahenap kan sareng durga nu gageugeud di tempat ulah ganggu duti kidu duti wetan duti kalen duti kulona ulah katerengah we urang ngopi ayo. Woi. Eling. Ngopi bulan puasa. Buset. Geuning sia, Mang. Nyaho atuh uing. Beraku jurig onam. Pakai dibura segala. Ye, beneran tadi aing asain nu deketan wae. Astagfirullahaladzim. Tepuasa mah tepuasa we atuh Pak Haji. Ulah sok ngabohong. Ih, sia mah di bejaan ah. Yo, Pak Haji, uing di bejaannya. Jelema nu wajib puasa teh jalmi mukmin muslim. Ari Pak Haji muslim kan? Terus jalmina nu balik, tur sempurna akalna. Ari Pak Haji geus lain balik deui atuh da geus kolot. Kudu patut mere contoh kanu ngora. Ima keur teu puasa, ngabohong ongko. Pohara Mang Reman. Teu sangka uing. Bari jeung tampilanna baragajul, tapi hatena mah bener geuningan. Ulah sok nemen teuing mujina Pak Haji ah. Tetep nu bener mah ngan hiji. Heeh Mang Reman, hampura uing hampura. Heeh, ayeuna mah gara balik, da geus burit atuh. Nya Mang Reman. Uing rek baliknya. Sok atuh Pak Haji rek balik mah. Kita cai mah adikeun we. Nya ieu Mang atuh. Mang Reman, geuning eta cai dipentang. Mang Reman saker naon atuh cai? Iya, nyajakeun nginum atuh. Da capek teh tadi ngacoblak wae. Oh. Atuh berarti Mang Reman teu puasa meureunnan. Wah, emang sana ngomong wing puasa Pak Haji. Dasar preman PA. Bajak. Ah!
Fuck it, what